baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati langka aduh
geus lawas ka Sumedang teuan kota nu dipikaman daya paninengan urang tungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin orang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin orang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang. Lamun keur nyawang betang
Yesus pasti datang, baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaeri. Aduh anaki jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima bapageus mulang ti heula diundur kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar benang bisingan. Anak ini gerasa masih tibra cukup sing soleha hidup keperluan mang poe Yesus pasti datang, baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaeri. Aduh
sanggeus lawas ka Sumedang teu kota nu dipikamelang daya paninengan urang. Gini ayeuna saha nu rek mikamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan
dipungkir kadar pun benang bisingan.
nitipkeun mangka hade jati kasilih ku inti kiwani kota Sumedang tuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang. Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rang yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasilih ku inti kiwani kota Sumedang tuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang.
ginjel ulah ceui ulah rudet ya ulah rek beulik wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu keadaan titis tulis di Gusti Yang Widi. Rep anak kingruk gerasare masih tibracu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaeling. Aduh anak king jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima bapakeun mulang ti heula diundur kudu kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar pun benang bisingan. Rep anak kingruk gerasare masih tibracu sing soleh hate hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaeling. Aduh
สิ